Saatnya canggih gas. Kamu tahu nggak kenapa teman kamu itu sampai mati gantung diri? Tahu Pak Polisi? Iya, kenapa? Gini, Pak Polisi, bajunya teh basah karena ikut kecemplung waktu ia berusaha bunuh diri ke sungai. Jadi basah bajunya. Ya, tapi kamu tahu kenapa teman kamu bunuh diri? Tahu Pak. Nah, ketika bajunya sedang basah, lalu saya bantu untuk selamatkan dari sungai. Lalu saya gantung supaya bajunya cepat kering. Kamu buka dulu nggak bajunya waktu itu dijemur? Enggak Pak, aku gantung sama orangnya. Ku pelem-pelem nangagere ceuli aya Dian Sastro ngaliwat dewek mah cuek we. Sarua dewek oge. Padahal malam kemis puting kamari, dewek teh keur sosonoan jeung dikun deweknya. Keur hot-hotna tah. Karampa aya bulu hayam. Terus dikorek-korekeun kana ceuli dewek teh. Aduh, bakating ku pelem teu karasa eta ngagere ceuli nepi ka subuh. Ari maneh kumaha Dun euy? Ku pelem-pelem nangagere ceuli, 2 poe 2 peuting, anteng we ngagere ceuli. Teu karasa bulu hayam asup tina ceuli kaen caparat kanu katuhu euy. Mbak, beli dawetnya Mbak? Sampun telas, Mas. Iya, memang harus pakai gelas atuh Mbak. Mboten wonten, Mas. Betul, memang saya suka pakai santan Mbak. Dasar sinting Loh, kok tahu nama saya Ginting sih Mbak? Dasar wong edan. Wah, Mbak betul lagi, saya memang dari Medan, Mbak. Dasar wong ora duwe otak. Mbak, bener, saya orang Batak. Dasar budak. Ya itu Mbak, selain cendol saya memang suka gudeg. Nah, didinya tinggal lampu geus beureum heuh. Sangeunahna we ngajalankeun motor teh. Ningali pisan Pak, ngan hanjakal. Hanya aku naon atuh. Muhun Pak hanjakal abdi teh ningali aya bapa di dieu. Den, Lan, cik panganterkeun hayam ka alamat ieu ya. Ulah salahnya. siap bos. Kang Deden, itu hayam nak kalabur. Mana? Kan bayar ada mau kemana-mana. Pan alamatna ge di nusa ku urang kene. Nah, koreng teh beut hidungnya, Pak. Apanaan urang teh urang Afrika. Oh, Pak. Kunaon ari panon poe teh beut hijinya, Pak? Ye, Sujang. Panon poe hiji wae kulit urang teh geus hideung, komo wae 8.